Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten ieu urang tiasa sasarangan diajar basa Sunda. Materi anu bade didugikeun dinten ieu ngeunaan mikaweruh kecap hidup bersih terus sehat. Sateu acan diajar basa Sunda, urang maoskeun basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kecap anu kahiji nyaeta botrok, atanapi dina bahasa Indonesia disebat jorok. Sapertos kieu kalimahna. Ku makna sasa di papatahan sangkan ulah jadi budak botrok. Oleh ibunya, Sasa diberitahu agar jangan menjadi anak yang jorok. Nu kadua kecap kukumbah, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut mencuci. Sapertos kieu kalimahna. Unggal poe Sasa tara poho kukumbah leungeun. Setiap hari Sasa tidak pernah lupa mencuci tangan. Anu salajengna runtah, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sampah. Seperti ini kalimatnya, sapertos kieu kalimahna. Ari jeung Toni keur mulungan runtah. Ari dan Toni sedang memungut sampah. Anu kaopat aya kecap panyakit, atanapi dina bahasa Indonesia disebat penyakit. Kalimahna kudu daek ngajaga awak ngarah teka terap panyakit. Kita harus mau menjaga badan agar tidak terserang oleh penyakit. Sapertos kitu bahasa Indonesiana. Kecap anu pamungkas nyaeta sehat. Dina bahasa Indonesia sami hartosna oge sehat. Sapertos kieu larapan dina kalimahna. Buah jeung sayur mangrupakeun kadaharan anu matak sehat. Buah dan sayur merupakan makanan yang bisa membuat sehat. Tah eta tadi 5 kalimah ngeunaan hirup bersih tersehat. Rupina sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.